Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ni'matil imani wal islam, ni'matan jazilatan ala dawam, ila marji'il anam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairi khalqillah fil jismi wal maqam, wa ala alihi wa sahbihi alladhina jahadu fi sabilillah bisayfil mujahadati bil hikmati wal kalam. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ulaika humul muflihun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa malihi wa waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Wa qala aidan, man anfaqa dirhaman fi maulidi faka'annama anfaqa jabalan min dhahabi fi sabilillah. Wa qala ulama, man jama'a li maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam. Anu kupribados dipihormat para alim ulama, para asatid, anu kusim kuring dipihormat sepuh bini sepuh anu sami-sami hadir di tempat-tempatan. Oke hadirin sadayana anu sami-sami hadir di patempatan anu sami kusim kuring dipihormat. Tipayun sumangga urang sami-sami tetepkeun puji kali syukur ka Allah Subhanahu wa taala kalawan perantawisan kudrat sareng iradat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dina ieu kesempatan urang tiasa riung mungpulung di pantepantan dina raraga ngalaksanakeun salah sawiosna tina ibadah nyaeta nyumponan kana pangulemna sahibul maksad nyaeta Bapak Haji Abidin sakulawargi anu harpanana mudah-mudahan kasumpingan sadayana kaya patempatan sinareng riung mungpulungna urang di patempatan. Mudah-mudahan biasa nyubadanan kana pangulem sahibul maksad anu mudah-mudahan kasumpingan sadayana ieu mudah-mudahan sing dibales ku Allah Subhanahu wa taala kalawan balesan anu saageung-ageungna. Salajengna sahibul maksad mulem ka urang sadaya teu aya kajabi nyaeta aya sababaraha maksadanan jenanana bangin teh diantawisna anu kahijina anjeunna mulem ka urang sadaya teh nyaeta sejak nyanggakeun silaturahmina ka sadayana. Mudah-mudahan sarana silaturahmina ieu sahibul maksad sinar silaturahmina urang sadaya mudah-mudahan ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Sabadana mudah-mudahan harpanana sabadana silaturahmi mudah-mudahan urang sing dipaparinan panjang yuswa kalawan dianggo ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Oke dijembarkeun rezeki urang kalawan rezeki kanggo bekal ibadah urang ka Allah Subhanahu wa taala. Salajengna pamaksadanana sajadi bi silaturahmi oge
kumargi dina sasi teh tos lebet kana sasi ayeuna anu agung nyaeta sasi dibabarkeunana junjunan urang sadaya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anjeunna seja ta'ziman wa takriman wa mahabbatan li maulidi nabiyina wa nahwa habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan hikmah barokahna tina ayeuna pamaksadana nu mulia ieu mudah-mudahan sing digolontorkeun katampi khususna ku sahibul maksad umumna ayeuna ku urang sadayana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nabil Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa malaikatil muqarrabin wa abina Adam wa ummina Hawa wa man tamassala alaihim ila yaumil qiyamah. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وإلى أربعة خلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وجميع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجر والأنصار وعلى آلهم وأزواجهم وذريتهم وأهل بيتهم وأهل سلسلتهم صلوات الله وسلامه أجمعين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Subhanallahi al-Qati aimatil mujtahidin wa ulama'i salihin wa jamil ulamil amilin. Syekh Muhammad Qurtubi wa Syekh Kitadili wa Syekh Abdil Amar Syekh Isa Maghribi wa Syekh Muhammad Taji wa Syekh Ismail wa Syekh Imam Sanusi wa Sallallahu Syekhuhum wa Syekh Ibrahim Basuki wa Syekh Ahmad Badawi. Salimul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والقراء والمحدثين والسبيات الماكين ومن تبعهم بإحسان بإحسان إلى يوم الدين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي وسبكة والباقي وأموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات كافة من مشارق الأرض إلى مغاربها
شيء بالفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الأولياء عبد القادر جلاني أقل في صالح موسى الجنة وشعب القاسم بن البدل بغدادي وشعب أحمد الرفاعي وشعب بن يوسف المهدي وشعب منصور المطريدي وشعب عبيد البستاني وشعب محي الدين القرائي وشعب حسن صديقي وشعب بن النقشبندي وشعب موسى بن عثمان Saya malana saya terus sambil bandar bersama di sudah bandar mas saya kena tulis ربي ورضى عن الصحابة ورضى ربي ورضى عن السلالة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي ورضى عن المشايخ يا ربي فرحا والدينا يا ربي صل على صل عليه وسلم يا ربي واغفر لكل مذنب يا ربي لا تقطع رجانا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل من الشكر الجميل مطايا أصلي وأسلم على النور الموصوف بالتقدم والأولية المنتقل
في الغرر الكريمة والجبال وأستمنح الله تعالى رضوانا يخص العطرة الطاهرة النبوية ويوم الصحابة والأتباع ومن والاه وأستجدي هداية لسلوك السبل الواضحة الجنية وأيضا من الغواية في خطة الخطأ وخطاه وأنشر Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin
Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Al-ayah. Al-Mukarram Sohibul wilayah guru urang sadaya pamirsa ajengan yayat anu kusim kuring dihormati sareng mudah-mudahan ku Allah dibarokahkeun, sing dipanjangkeun dina yuswana, sing disehatkeun salamina, kala putrana sing dijantenkeun urang kali sholih sareng sholihah. Nulipi hormat sohibul acara, sohibul hajah nyata pangarsa Pak Haji Abidin oge anu sangat tipika hormat anu lam yudkar ismahu li ta'dimi wa li takrimihi, anu sangat tipi hormat guru-guru simkuring, para ulama kiai ajengan teu tiasa disebatan namina hiji-hijina karena ngagungkeun sareng ngamuliakeun. Mungkin widi simkuring cumarios dipayuneun hadirin sadaya ieu teh sanes ku tiasa namung daari semah mah adoe pukal mayit, tamu mah kumaha ibarat mayit ning digoleng gafer ayeuna dibere mik ya nyarios we sing kuring da sihapunten pangarsa. Hadirin anu sami-sami hadir kirang langkung dinten iraha sim kuring tadi di WA. Assalamualaikum emutan kita buf 13 dihaturanan lingih di madrasah acara hiji muludan dua hawalan Haji Mulia bin Haji Hasanah teras kedua Haji Mahyar bin Anto. Insyaallah hadir alhamdulillah, mudah-mudahan urang ngaderes sakedik, mudah-mudahan tadi haul atos diawaskeun mung dina muludan ai muludan teh memperingati dilahirkeunana junjunan urang sadaya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sok aya wae peringatan urang ulas sok sanos dipayun tos dibahas naha pangnang peringatan deui kamari Rajab asa di dieu deui ngayakeun peringatan Isra Mi'raj. Ayeuna bulan Mulud peringatan muludan dilahirkan junjunan urang sadaya Kanjeng Nabi Muhammad. Nah maka dibawa wae ya peringatan, bahkan simkuring ieu nya rokok aya tulisan peringatan. Aya wae eta teh. Naon sababna berarti ieu bahasa peringatan ieu teh sangat penting, berarti ngandung arti anu tersendiri. Kirang langkung ieu eusina peringatan teh aya 3. Hiji aya anu diingat-ingat. Mana peringatan teh berarti hiji aya nu diingat-ingat. Saha nu diingat-ingat? Junjunan urang sadaya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Nah hapangna kudu diingat-ingat ieu junjunan supados iman urang semakin kuat. Nah hapangna kudu diingat-ingat ieu junjunan supados katakwaan urang semakin mantep ka Allah Subhanahu wa taala. Nah atuh pangna kudu peringatan wae kudu diingat-ingat bae supados urang kataatan urang ibadah urang tiasa ngulad tiasa nyontok ka junjunan urang sadaya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah atuh pangna kudu diingat-ingat bae mudah-mudahan urang selalu diingat-ingat wae ieu junjunan supados engke di padang mahsyar di akhirat junjunan urang sadaya supados inget ka urang sadaya kenging syafaat ti junjunan amin ya rabbal alamin. Hiji tah mana peringatan nu kadua hiji aya nu diingat-ingat dua aya anu diingetan. Saha nu diingetan urang sadaya. Nah urang sadaya pangna sok diingetan beungan urang mah boga sifat pohoan. Al insanu mahalul khata wa nisyan. Manusia mau lepas tina khilaf sarang lepat bener urang sok pohoan kosong. Tahun kamari yang di dia muludan aya bahas naon muludan komo deui anu ieu baheula urang teh pohoan pangna diingetan teh bungan sok pohoan intina urang baheula di alam mahad di alam arwah urang pernah janji ka Gusti Allah sakabeh arwah baheula tong boroning nupi imanun nupi kafireun ge di alam mahad pernah janji ka Allah alastu bi rabbikum nah kami teh lain pangeran aranjeun kabeh ngajawab alam arwah qalu bala syahidna bala kantenan Gusti teh pangeran abdi sadaya syahidna nyaksi abdi sadaya didinya di alam perjanjian Gusti abdi rek taat rek ibadah rek tumut ka Allah termasuk perjanjian urang hirup di alam dunia sabara lamina itu aya di alam mahad lantaran kitu dina melalui peringatan Maulid Nabi ieu berarti urang sadaya diingat yen urang teh edek ibadah edek bisi pan di urang ayeuna loba umat Islam pan macem-macem umat Islam teh aya anu jadi gubernur aya anu tukang bajigur aya nu jadi pejabat aya nu jadi rakyat bisi di dieu nu tadina padahal dina KTP nama Islam baheula pernah janji di alam mahad rek taat rek tumut gitunya ini begitu gubrag ka alam dunia poho leres gubrag ka alam dunia poho tah melalui naon peringatan muludan peringatan ieu mudah-mudahan kainget gitu mudah-mudahan urang sadaya ku peringatan muludan ieu diinget itu mata urang mah geuning sok disebut naon manusia padahal teh ditu nama urang teh insan terusnya pengersa insan dina hadis ge al insanu mahalul khata wa nisya ari insan teh di dia sok disebut manusia sok deui disebut jelema sarua urang dieu teh mung sari sareng urang sayuran nyebutna jelema sami atanapi manusia ta eta teh justru ieu nu diingetan teh nu mana keun we urang teh jelema ngabogaan harti sok disebut deui manusia ngabogaan harti ari jelema ngebrehkeun urungna jasmanina yen urang teh jelema merejal timah dalam munti bapa mah jelepeng ti bapa mah jelepeng naon maksudna ieu pangna diingetan yen urang sakumaha kasep gagah wah beungharna oge ulah dipake sok yen urang teh jelema merejel ti emak ti asalna barang hina dibandingkeun jeung naon jeung bahan baku hayam ge dipikir-pikir mah mulya keneh bahan baku hayam
payun diterangkeun cek simkuring bisi teu percaya cobian we malam Jumaah beres malam Jumaah wadahan eta sana ka pasar barade ieu picamateun aya nu meser moal naon sababna hina geuleuh moal aya nu meuli paling ge balik ti pasar aya nu naros bapak ti iraha teu damang leres teu naon sababna geuleuh tapi coba jual sperma hayam no ngaranna bawa ka pasar jual payuk moal tuh urang ge beuki leres tah melalui peringatan ieu urang teh diinget kadua urang teh sok disebut ruhanina atanapi kuringna disebut manusia talebah ieu pangna diingetan teh naon manusia manusia teh tina manusia atanapi manusia jalma anu sok mopohokeun atau anu sok dipopohokeun tina manusia jalma anu sok dipopohokeun dia anu dipohokeun perjanjian baheula alam ma'had eta urang geus rek naon janji rek ibadah edek to melalui peringatan muludan ieu mudah-mudahan urang sadaya jadi kaingetan kana janji anu baheula dua tah mana peringatan teh katilu mana peringatan nu katilu aya nu boga ingetan saha nu boga ingetan hiji minimal Pak Haji ya Pak Haji umum nama hadirin urang sada ya urang teh boga ingetan mana cirina pangna daratang kana tempat ieu teh ciri urang teh boga ingetan dan nu teu boga ingetan mah moal datang leres teu tah mudah-mudahan kusumpingna urang ka tempat ieu memperingati dilahirkeunana junjunan urang sadaya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tina tiap langkah urang ieu matak ngiparatan kana dosa amin ya rabbal alamin margi ieu riungan haflah mubarakah hiji diniatan urang sejak tolabul ilmi kadua bade memperingati kelahiran junjunan urang sadaya yakin janji Kanjeng Rasul sing saha jalmi anu calik dina majelis ilmu sok sanajan saja gitunya leuwih afdol leuwih utama tinimbang naon sedekah ku 1000 kuda kantos gede anu sedekah kuda hiji weh aya ujung-ujung boga ge henteu 1000 kuda komoa sabarahaeun gitunya tah mudah-mudahan gitunya urang hadir di dieu diniatan pan ari ngaos teh ngaos hadir dina majelis ilmu teh amal pang abdolna amal pang saena di muka bumi abdulul amal alal ardi salasun pang abdolna amal di muka bumi ayat 3 nomor 1 tolabul minta mudah-mudahan we kusababiah naon kusababiahna urang hadir di dieu bubar engke teh urang dibersihkeun dosa dikifaratan ku Allah amin ya rabbal alamin muludan di dieu Isra Mi'raj eta makna Isra Mi'raj mulu peringatan aya nu diinget-inget aya nu diingetan aya nu boga inget naon si kelahiran Kanjeng Nabi mung di dieu bade ngabahas moal ngabahas kelahiran Nabi tapi rek ngabahas kelahiran Rasul sabab aya kelahiran Nabi aya kelahiran Rasul nah kelahiran Nabi mah cekap dikenal kumurang kalih PAUD SD SMP sampai SMA bahwa kelahiran Nabi keistimewaan waktu junjunan dilahirkeun seueur kaistimewaan sampai ka maktub dina Al-Qur'an surat Al-Fil tos terang urang tiap tahun urang kali di SD keneh bahwa kehebatan waktu Nabi dilahirkeun itu kaistimewaanna hebat kaistimewaanna leres teh sampai ketika junjunan lahir nu nampina ge lain inung beurang tos urang bidan sanes tadi diawaskeun geuningannya diawaskeun dina ieu hadara umum hadir ka janjunan bade lahir ka alam dunya sumping ka ibuna Siti Asiyah sareng Siti
Maryam minal hadiratil kudsiyah tina hadiratul kudsiyah di taman surga sumping turun kadun gitu nya nu nyambutna oge eta itu keistimewaan kelahiran Nabi gitu. Jadi nu nyambutna kelahiran Nabi mah sadaya jalmi. Sadaya jalmi sakabeh makhluk di alam dunia termasuk satu hewan alam naon ge nyambut kana sumpingna lahir junjunan. Mung di dieu sim kuring rek kabahas kelahiran Rasul. Nah kumaha kelahiran Rasul maksudna naon atuh nu dilahirkeun ku Kanjeng Rasul. Tah Rasul ngalahirkeun 3 perkara. Hiji ngalahirkeun iman, 2 ngalahirkeun Islam, 3 ngalahirkeun ihsan. Matak nu pertama dididik ku Kanjeng Rasul teh iman heula lain Islam heula. Urang sadaya terang panginten ketika junjunan nuju di Mekah macan aya naon sateuacan Isra Mi'raj mah teu acan aya parentah salat. Naon margina? Margi Rasul nu pertama tugas Rasul teh nyaeta ngadidik heula naon kitu ari ngaran iman al imanu tasdiqu bil qalbi wa tasdiqu bil qalbi wa yuf'alu bil arkan wa yuqra'u bil lisan. Ngaran iman teh nyaeta anu ngayakinkeun ngabenerkeun cek hate wa yuf'alu bil arkan dipigawe ku anggota badan wa yuqra'u bil lisan diucapkeun ku lisan. Ngan di mana bicara iman mata pertama Rasul dididik teh iman. Dina Al-Quran asbabun nuzul Quran teh aya 2, hiji aya nu dilungsurkeun di Mekah, 2 aya nu dilungsurkeun di Mekah disebutna surat Makkiyah, di Madinah disebutna surat Madaniyah. Tinggal seruanana surat Makkiyah seseueurna ya ayyuhan nas ya ayyuhan nas. Ngagerona ge ya ayyuhan nas wahai nas. Nas teh manusana ieu jeung digerokna teh lain jelemana ngan ieu manusa di jero jelema tah do dielingan teh kuringna lain kurungna sabab ari kurung mah bakal maot ai kuring mah moal maot tadi di tawasulan dihadiahan didoakeun bahkan dihawalkeun nya Pak Haji. Ieu teh lain ngaduakeun nu maotna tapi ngaduakeun nu moal maotna nu hirupna. Da rumah moal maot ningalikeun. Sabab punten urang teh bakal ngalaman 8 kali kahirupan. Pertama baheula di alam arwah hirup urang teh. Pindah deui ajalul ajal pindah pipindahan. Likuli ummatin ajalun faida jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap umat ngagaduhan ajal, ari ajal teh pindah tapi pindahan. Faida jaa ajaluhum di mana sumping ajal kaeta umat la yastakhiruna sa'atan wa bisa dipundurkeun sajam oge wa la yastaqdimun sareng moal bisa dipajukeun. Ajal pindah timbah heula ti alam arwah pindah deui sub ka jero beuteung indung pindah kahirupan kadua hirup di jero beuteung indung hirup padahal eueuh janela eueuh hawa itu hawa hiji-hijina ge pan hirup we gitu. Coba bayangkeun saha eta anu ngatur kahirupan eta Gusti Allah. Misalnya cek bapak terek nyoba ayeuna mah eksperimen edit baheula ge di jero beuteung urang 8 bulan hirup mun bari eueuh hawa oge rek nyobaan ayeuna mah eksperimen nyobaan aya dreum rek asup kana jero dreum di gelas weh cong lila-lila saminggu weh kira-kira urang hirup mah dibuka teh geus jengkar meureunnya. Uyahan deui kahirupan kahiji di alam arwah sub kahirupan kadua di jero beuteung alam rahim gubrag ka dunya berarti ieu kahirupan nu kasebeuh hiji atilu di dunia
panjang keneh perjalanan urang teh sabada kahirupan katilu aya kahirupan kaopat pindah deui kahirupan kalima sampai terakhir kasalapan jauh keneh ayeuna teh kahirupan karek katilu engke aya kahirupan kaopat dampun tenda aya babahaul mata kaya sambungannya aya kaopat di jero kubur ulah dianggap ulah disangka nu di jero kubur teh eta teh maraot kade. Justru anu maut mah naonna kurungna atawa jasadna kullu nafsin da'iqatul maut, setiap awak-awakan pasti bakal ngasaan maut. Tapi tadi dina ayat sejen ruhna mah moal maut tapi ajal pindah pipin dah. Matak ieu kurungna nu maut mah nu asalna tina taneuh balik deui kana taneuh eta mah bagian bilatu. Tapi ieu anu teu maot ruh teh atawa kuringna ajal ngaranna eta mah moal maot tapi pindah itu bagian balitung. Mata aya bagian bilatung aya bagian balitung tah bagian balitung pindah tah ayeuna mah matak dina rukun iman dina bab iman paingan ku Kanjeng Rasul pertama nu dididik teh iman heula dina rukun iman eusina iman aya genep nomor kalima aya nu disebat wabil yaumil akhir iman kana poe nah naon kitu poe akhir teh loba nu ngahartian poe akhirat padahal cek lapan wabil yaumil akhiri poe akhir da di akhirat mah moal panggih jeung poe da moal panon poe aya ge 7 panon poe na bari 14 meter da di akhirat mah di jero kubur caang padang narawangan tah poe mah di dunia nomor kalima rukun iman nomor kalima wabil yaumil akhiri iman kana poe akhir poe terakhir di dunya moal panggih deui sareng poe matak poe akhir di dunia berarti awal menuju akhirat matak dibahasakeun al mautu babu maut teh lawang wa kullun yadkhuluha ari sakabehna ieu manusia yadkhuluha eta bakal ngasaan asup kana eta gerbang maut gitu. Sok sanaos nu tos 10 tahun 100 tahun 1000 tahun oge punten eta teh teu maot ruhna mah ningalikeun justru begitu maot teh leuwih deukeut jeung urang leuwih apal jeung urang nyahoon ka urang apaleun ka urang ningalikeun ka urang karuhun urang indung bapa urang aki nini uyut buyut bau jangga wareng jeung saterusna ningalieun ka urang teh daruhna mah conto we seperti urang ayeuna lamun urang ayeuna ningali ka imah ti dieu lamun ningali ku panon mah moal katingali ku kurung namahnya coba peureum ningali imah urang ti madosa ieu katingali imah katingali ku kuring namahnya leres polonyon weh kuring keluar tina kurungna tegeus teu make cangkang deui kumaha teu aya jarak sok sanajan di Mekkah di kubur uyut urang ningalieun ka urang justru leuwih deukeut matak tadi di tawasulan di Banten di mana tadi teh Jawa teh hampir di mana ulama-ulama guru-guru urang sadaya dibacakeun di tawasulan disebatan ku guru urang sadaya ningal aranjeunna ka urang mudah-mudahan urang kabarokahan ku wali-wali Allah sareng para ulama amin amin ya rabbal uyahan deui matak naon kelahiran Rasul nu dilahirkeun ku Rasul nomor kahiji iman seruanana bab iman ya ayuhan nas wahai nas manusa nah mah nu mana bae rek lalaki rek awewe rek kurang Mekah rek kurang Arab rek kurang Indonesia rek kurang Eropa rek kurang mana bae nu ngaku nas maka eta saur Kanjeng Rasul u'budu alladzi khalaqakum ubudu di dieu bertauhid atawa iman heula nu pertama matak awalu wajibin alal insani
ma'rifatun ilahi bistiqon. Pangpayuna nu wajib ka manusa teh ma'rifatun ilahi bistiqoni, ma'rifatun ka Allah jeung dalil sing utama. Nyaho ulah ka Allah bab iman. Ngan bab iman di dieu ti payung asa sering disampaikeun ku sim kuring, iman ulah dihartian percaya unggul. Sabab lamun iman dihartian percaya, urang eleh urang ku iblis. Iblis percaya teu ka Allah. Percayaun teu iblis ka Allah. Percayaun teu ka Kanjeng Nabi Muhammad. Percaya kunaon iblis dilaknat ku Allah sampai diusir ti surga ya iblis. Mata lamun iman sebatas percaya, urang leuwih eleh, leuwih mantep kepercayaan urang jeung iblis leuwih alus. Nah atuh pangna dilanat ya iblis sabab ieu bab iman teh teu cukup percaya tapi kudu naon? Nah ari iman teh kudu tasdik. Mata naon ngaran tasdik? Tasdik teh bahasa Arab, cek urang Sunda mah bener. Man qala la ilaha illallah dakhala jannah, saja manu ngucapkeun la ilaha illallah pasti asup ka surga. Babari ngucapkeun wungkul mah, tapi henteu cukup ngucapkeun, tapi nu kumaha? Dua kalimat syahadat, kalimah tadi bisa mukakeun lawang surga teh, kalimah nu mana? Kalimahna anu tasdik, anu bener kumaha da ye ge bener ngucapkeun anak teh cukup ngucapkeun, ari syaratna tasdik. Syaratna tasdik teh aya dua. Ari syaratna tasdik teh aya dua, hiji ani ngaku, dua wal qabuli narima. Ngaku Allah teh pangeran, ngaku Kanjeng Nabi Muhammad teh utusanana. Syarat kadua teu cukup ngaku unggul, da iblis oge ngaku wal qabuli. Syarat kadua kudu narima. Narima naonna? Narima aturan Gusti Allah, narima aturan Kanjeng Rasul. Tuh dina bab iman mah. Dalam ngaku wungkul mah nya percaya teh sebatas percaya. Mata punten timimiti di dieu mudah-mudahan urang ganti ayeuna mah iman ka Allah ulah ku percaya, iman ka malaikat ulah ku percaya wungkul. Sabab lamun ku percaya moal matak namahan semangat juang, moal daek namahan gawe semangat gawe ibadah. Tapi urang ganti ayeuna mah ulah ku percaya iman teh, tapi ku inget nyaeta dikrullah, dikrul malaikat, dikrul kutub, dikrul rasul jeung satrasna. Pan ari anu naon ari bab iman ku percaya mah moal daek namahan sering dicontohkeun ku sim kuring tiap riungan. Pan sok loba nu useup di dieu kasih saguling loba nu useup. Naon sababna daraek ini ka saguling useup? Sabab eta teh inget kana lauk nu aya di saguling. Lamun bapak-bapak lamun percaya teu aya lauk di saguling, percaya inget wae teu henteu hayang useup moal. Geus percaya loba lauk di saguling moal daek init useup. Beres. Tapi jalma nu pangna init useup teh eta teh berangkat tina hatena inget wae kana lauk nu aya di saguling. Tuh tingali tukang useup. Tinu inget wae mah pan tengah peuting memeh sare teh nyiapkeun heula apeupan geus pesan luput ka tukang luput terus. Jujur bisi aya nu foto, kedurna bisi anu pegat disiapkeun nya. Ini ngong adan subuh kadang-kadang aya nu teu ada anu teu naon teh salat oge. Geus adan subuh ribun-ribun, ini tiris paduli. Naon sababna? Da inget wae kana lauk anu can panggih. Terus lauk nu disaguling ribun-ribun datang bijil panon poe rada beurang panas kan bae aya payung. Beres. Beuteung lapar kukurubukan paduli cek tukang useup. Naon sababna bisa semangat kitu tukang useup? Sabab berangkatna ieu teh ku inget wae kana naon? Kana lauk. Matak lamun teu mah ku percaya mah daek useup.
Tapi lamun inget wae initnya kitu deui dina bab iman. Iman teh hiji iman ka Allah, lamun jalma iman ka Allah percaya aya Allah, kedul ibadahna oge. Kadang-kadang mau ngarasa kewajiban wani ninggalkeun salat lamun ku percaya. Percayalah ya Allah gitu. Tapi henteu inget ka Allah, moal daek naon salat, moal daek naon lamun sebatas percaya. Leres. Kan sering nanyakeun ka sim kuring, Ustaz atuh lamun inget teh kudu kana perkara nu pernah panggih, sedengkeun ari ka Allah teu pernah panggih. Cek sim kuring kangaranan inget teu kudu kanu pernah panggih wae. Da loba inget kanu teu pernah panggih. Contoh nu tadi teh anu tukang nguseup naon pangadaek init nguseup teh inget kana lauk anu can panggih. Da lauk nu geus panggih mah geus digoreng. Leres teu? Da lauk nu geus panggih mah mau diinget-inget geus digoreng. Justru panna init daek papanasan daek ribun-ribun ge inget wae kana lauk nu can panggih. Tuh kenapa para alim ulama berangkatlah selalu dikrullah inget wae ka Allah. Ketika batur tibra sare tengah peuting para ulama para wali-wali Allah tarakulem naon sabab inget wae dina manahna ka Allah nu can pen tuh gitu. Ini daek ngaji intina mah tina dikrullah bab iman kunaon lain percaya ganti iman itu teh. Matak nu pertama dididik ku Rasul teh iman. Hiji iman ka Allah sejauh mana urang ngagedukna iman ka Allah. Dua iman ka malaikat sampai mana ngagedukna iman ka malaikat sampai anu terakhir wabil qadari khairihi wa syarrihi, di mana geus beres ieu rukun iman nu genep ditanamkeun ku Kanjeng Rasul di Mekah, hijrah Rasul ti Mekah ka Madinah, kadua nyaeta ngalahirkeun Islam. Itu tah panari ayeuna mah lain umumna ieu mah nu karasa kusim kuring baheula dipikir-pikir matak sampai hate gorowok ka masyarakat ka tetangga ka keluarga salat salah urang teu make metode Rasul. Da Rasul mah metodena lain Islam heula, iman heula. Di mana geus iman timbul kesadaran. Ti Mekah hijrah ti Mekah ka Madinah geus ngadidik kaimanan, kakara dididik Islam. Geus beres iman mah geus ngaku iman, seruan kadua di Madinah mah seruanana ge ya ayyuhalladzina aman. Hei jalma-jalma anu berarti nu teu iman mah teu hei teu wae. Teu kagero nu teu iman mah aqimu sholah wa atu zakah. Hei nu iman, nu teu iman mah teu wae cek Allah teh. Kantun tanya urang iman henteu? Teu. Iman teu, oh nu iman mah aqimu sholah, nu teu iman mah tong salat. Kari tanya matak moal riweuh. Mong adan hayya ala sholah tanya diri urang iman teu. Mun iman timbul kesadaran da urang mah iman arek salat. Da salat sote keur nu nu teu iman mah teu kudu ulah mabok sote keur nu iman. Aya nu teu iman mah pek mabok ge. Leres teu karitanya urang iman teu. Tuh di mana geus bicara iman timbul kesadaran. Nah, matak pertama naon heula? Iman heula nu didik ku Rasul teh iman. Datang ke Madinah geus terus aya Isra Mi'raj Kanjeng Rasul kakara diasongkeun naon salat karena itu geus ari iman ya ayyuhalladzina aman. Matak ti payun diterangkeun tina bab iman terjadi hukum akli akal. Tina Islam terjadi hukum syara nu lima teh. Beres iman, beres Islam, geus dididik tah Islam, terus we Rasul ngadidik ihsan. Nah, jadi nu dilahirkeun ku Rasul teh tilu iman, Islam, jam sebar aya teh nyenak jam tangan. 15.25. Ini kabujeng jam 4. Oh, acan nya name jam 3. Ihsan, naon ari ihsan?
tina ihsan terjadi hukum adat ngan lain adat istiadat, adat nu ngagaduhan hukum. Tak ieu tugas utama Kanjeng Rasul geus beres ngadidik iman Islam. Saur Kanjeng Rasul, innam bu'istu li utammima makarimal akhlak. Kami diutus kamu ka bumi ieu teh keur nyampurnakeun akhlak. Sedangkan akhlak teh aya akhlak antara makhluk jeung kholikna, urang jeung Allahna. Aya akhlak terhadap sesama papadajal, aya akhlak terhadap makhluk Allah. Justru ku ayana babisan keur nyampurnakeun akhlak punten. Ilmu luhur, ilmu sae, ilmu luhur, aya nu saluhureun ilmu naon? Akhlak. Punten. Saperto sim kuring cek batur mah bisa maca kitab botak, kitab gunul. Cantang tu sim kuring mulia lamun akhlak goreng patut. Sok sanaos bapa mah teu terang Quran hadis teu apal dalil oge teu apal hanya denge we cek ajengan. Gitu. Sabab dalilul awam biqaulil ulama. Ari dalil nu awam mah cukup ku cariusan ajengan ulama. Nah ngomong gitu cek ajengan, cek guru cukup urang madang awam. Teu apal dalil Quran hadis yang ku urang diterapkeun eusina eta keterangan akhlak urang sae itu bisa terjadi jalmi eta asal akhlakna sae bisa leuwih mulia daripada jalma berilmu. Lamun teu make akhlak, teu make etika. Punten da teu kirang-kirang ayeuna mah jalma semakin berilmu teu aya akhlak da teu aya etikana, kurang-kurangna ka guru ge hayang seunah naon? Hayang supaya cum tangan guru ka urang kan gitu. Anu teu berakhlak mah. Leres. Kena ayeuna geus jadi dosen, da baheula masing SD ge eta guru SD tetep guru, mal aya urut guru. Leres. Daekeun punten acan tak kade punten. Cek ieu oge nu leuwih mulia teh naon cek Rasul, tugas Rasul teh innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Kami diutus kamu ka bumi ieu teh keur nyampurnakeun akhlak. Akhlak leuwih mulia gitu. Mata kayana dina babisan naon ngaran ihsan? Al ihsanu anta budallah ka annaka tarahu fa ilam takun tarahu fa ilam takun tarahu fa ilam takun tarahu fa innahu yaraka. Ari ihsan teh anta budallah kaya ibadahna anjeun kaya ninggal ka Allah. Lamun anjeun teu ngarasa ninggal ka Allah, Allah mah tetep ninggal ka anjeun. Maksudna eta hadis lain berarti ibadah urang papenslong jeung Allah lain. Maksud eta hadis teh Quran mandang sae, hadis mandang sae. Seperti tadi tawasul hadiah, tong neangan dalil Quran hadis, pandangan Quran, pandangan hadis. Tadi macam marhaba berjanji gitu. Ari marhaba jeung berjanji teh nu dibaca teh eta teh sejarah Rasul peda bahasa Arab. Cing kira-kira saya keneh maca sejarah Rasul, saya keneh maca sejarah Presiden Amerika. Tuh mau nyari kana marhaba berjanji aya nu ngabidahkeun pan aya sebagian ngabidahkeun leres teh. Ulah waka cek Quran cek hadis cek otak kurang alus keneh maca sejarah Rasul, alus keneh maca sejarah Presiden Amerika. Leres itu ihsan. Atana pitung tahlil marhaba aya nu ngabidahkeun pan. Manya nyebut goreng ieu ulah neangan Quran hadis, pandangan Quran, pandangan hadis. Cing terhadap jalma anu maca Quran sabab tawasul hadiah teh teu mimiti dek dugi ka akhir nu dibaca ayat Quran. Cing cek Quran, pandangan hadis saya awon kanu maca Quran. Agama mana nu nyebut goreng kanu maca Quran? Komo nyebut bid'ah mah, komo nyebut musyrik mah sigana kudu syahadat teuy. Leres teh tah ieu bab ihsan. Sedangkan ihsan teh itu pembentukan akhlakul karimah, iman, Islam, ihsan,
pahukum pangseurna teh dina bab ihsan, mata tina ihsan terjadi hukum adat ngan lain adat istiadat, adat nu ngagaduhan hukum Quran mandang sae, hadis mandang sae, ngan bab adat masa sulaya. Justru lamun teu sulaya teh teu sah. Contoh, ngarah naon terbentuk akhlakul karimah, ngarah terbentuk akhlak. Contoh, misalnya urang teh imah reka jalan raya lempang heula katingali aya abah aki-aki keur naon motongan tangkal awi, geus apa ku urang teh keur nyisikan awi eta teh si abah teh rek nyeun pager. Pan kumaha sulaya hate jeung lisan. Api-api we teu apal nanyakeun, "Bah, punten bah nuju naon abah?" Sulaya teu. Padahal apa rek naon? Rek nyeun pager, itu ihsan basa basi leres. Ngarah naon? Jawab ku si abah, "Ah kieu we ujang, abah mah rek nyeun pager." Malik nanya si abah teh, "Bade ka mana atuh ujang?" "Bade ka payun." "Atuh lingi heula, cai heula." Cek si abah teh, itulah pembentukan akhlakul karimah. Coba lamun teu aya bab ihsan, misalna ditanya ku urang teh, "Bah keur naon bah?" Dijawab si abah teh jujur, "Sugan kadelehna kumaneh keur naon." Kebentuk akhlakul karimah mah ieu panglobana teh bab ihsan, utami mah makarimal akhlak Rasul teh. Sok ayeuna di urang dipayungkeun aya pernikahan geus biasa pernikahannya. Dina pernikahan dina rukun nikah aya 5. Itu cek hukum syara mah, tapi rata-rata bab ihsan dipake. Rukun dina bab nikah, rukun nikah teh aya 5, hiji 2 mempelai nya, kadua wali ti istri, katilu saksi, 2 kaopat mas kawin, kalima ijab qabul. Ari ijab ti saha? Wali awewe, ijab teh nu masrahkeun ai qabul nu narima saha nu narima? Panganten lalaki. Nah make aya serene sumeren di mana da teu aya dina hukum syara mah tuh naon pangna terjadi serene sumeren itu teh supaya kabentuk akhlakul karimah bab ihsan itu cek Rasul teh. Mata geninganan ketika aya nu nikah cek pembawa acara teh manggih beja aya jajakarek nyaba rek si janji pas ini non manggih beja aya jajakarek nyaba rek nguar supaya nu katunda kitu nya. Pancek pembawa acara teh mangga gerang ngadugikeun pamaksadana padahal geus apa nya ieu basa-basi ngarah naon da teh supados ngadugikeun pamaksana nyarenkeun. Anu nyarenkeun biasana sare di sumeren nu nikah ti saha? Utos jam 5 cek apa tuh sakitunya? Tuh jam 15 teraskan tadi kamana namanya teh sereni sumeren anu nyarenkeun ti panganten pamaget panganten istri sesepuh panganten pamaget. Sedangkan dina rukun nikah mah anu nyarenkeun teh nu ijab teh wali is leres ti mana eta teh nyarenkeun kos nu nya dipiwarang ngadugikeun pamaksana geus apal. Coba lamun jujur panganten lalaki ditanya kitu lamun jujur teh sulayanya lamun teh mah cek pembawa acara teh mangga ka sesepuh wakil calon panganten pamugat di haturanna ngadugikeun pamaksadanana. Coba lamun teh mah jujur. Nah si lain teh make jeung nanya deui ieu teh panggeus 2 bulan deui memeh 2 bulan geus dipadamikeun duit jeung hajat ge teh siga rek kumahanya. Tapi kenapa api-api we biasa ini teh seren sumeren ngarah naon ta teh ngarah pembentukan akhlakul karimah itu tujuan bab ihsan. Gitu. Paling loba hukum adat mah bab ihsan mata Rasul utami makarimal akhlak. Bunten. Pandayeuna mah tos mulai terkikis akhlak teh nya. Sok tingali budak urang ayeuna kan baheula mah punten aya kanu jadi sepuh teh adabna teh digeroan teh pan baheula mah nyamperkeun jang ka dieu neng ka dieu nyamper yeuh baheula kuring keur budak teu wani tangah baheula mah tungkul we. Pan ayeuna mah budak ayeuna mah jang ka dieu bari naon ngagorowok naon pak bari numpak kana motor Gelfro bari gitu. Yeuh cing pang pameserkeun anu bari digerung-gerung motor budak ayeuna
geus mulai akhlakna hilang. Sedengkeun punten sok kesadannya cekap bae. Cekap we sauna. Jadi kesimpulan nu di ku Rasul teh aya iman, Islam, ihsan nu pangseurna hukum ihsan, hukum adat, Quran mandang sae, hadis mandang sae. Itu supados pembentukan akhlakul karimah gitunya. Coba lamun teh mah pernikahan tadi teh datang langsung we di akadannya teu aya seren sumeren siga nu digerebeg hansip atuh moal payu tukang sound system lamun teu aya babisan mah moal payu tukang kori deui nya moal payu deui yang langsung di akadan lamun make sara unggul mah teu make naon babisan matak ngarah ka bentuk akhlakul karimah. Itulah Rasul tugasna keur nyampurnakeun akhlak ilmu sae luhur ngan aya nu saluhureun ilmu nyaeta akhlak. Mudah-mudahan urang sadaya sing tiasa nyonto akhlak urang kajujunan urang sadaya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rupina sakitu ti simkuring mudah-mudahan aya manfaatna khusus kanggo simkuring ngadugikeunna umumna kanggo hadirin anu mupikeunna. Mangga tutup sasarengan doa majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.